Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadaya. Dulur anu di lembur, baraya anu di kota, pamugia pangeran atep nang tayungan karuhun tetep melarangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamugia sing sarukses nu urang bade ditargetkeun sing kacapai sagala rupina. Bila abdi aya kesalahan hampunten anu kasuhun palawargi gitunya. Abdi di dieu nuju di ieu di Perum Sidaraja anu tadina baheulana leuweung terus jadi perumahan gitu nya. Urang tingali lah. Aya ieu naon ngarteh nu keur ngalah daun sape. Daun sape. Tuh tinggal pemandangan aya endah. Jadi engke mah aya ieu kitu palawargi aya di dieu teh tiasa camping gitu. Urang di dieu camping lah. Kapan-kapan agendakan gitu di dieu camping di perumahan teh izin heula ka Pak Iman dan di dieu ka perumahan camping tinggal palawargi pemandangan aduh. Itu tinggal ukur orang menikmati baik gitu. Menikmati tinggal ukur menikmati jeung boga rasa ngajagi teh kitu palawarginya. Ayeuna yeuh jeung ieu ngobrol jeung bapakna. Tadina leuweung ya Allah jadi tereh itu rata kabeh tiba-tiba muncul disebut muncul Sidaraja tahu gunung Sidaraja gitulah rata kayaknya. Ayo orang ngobrol heula jeung tapi itu kitunya ku nyeri hate nah kitu lain ku nyeri hate bilih meureun ieu mah informasi anu goreng gitu ieu mah pikiran abdi anu goreng gitu. Kunaon gitunya pepelakan sak ditu geus mang tahun-tahun ayeuna teh henteu digantian deui ku pepelakan teh gitu. Kita nu mirisna teh ku eta. Jadi engke mah aya paribahasa neunggel hiji munculkeun 1000. Atawa paribahasana kieu. Naon ngaranna teh? Nuar hiji melak 10.000 gitu. Hiji dituar 10 anu di pelakeunana itu palawan. Nah ayo. Ieu ngarusak di mana bete ieu mobil ieu. Sasi nu nyeuna lah sedet. Reu kupaculnya. Kupacul ngaruagna. Berat tahu mana. Batu teh jang mundah. Oh, jang bawang, jang balen ya. Duh. Mundasi yo. Jang mundasi. Kieu jai jadi ieu batu teh ya diatarapan teh jang mundasi. Gitu. Lain jang jual cenah jang jualin. Jang mundasi berarti di kapling-kapling heula nya. Ai di damelna nepi ka iraha gini Sidaraja. Tisuk. Oh, berarti beda deui gitu. Oh. Jadi ieu mah
Di pagi. Pagi merempet sorenya. Oh, truk. Berarti mah batu-batu mah beda dewe intinya. Gitu berarti. Jadi dia palawargi batu ieu mah beda deui. Aya deui penampungna. Lainnya kaping diem. Lain dijual deui gitu. Ka mana? Beber jauh. Batu di Sidara aja ya kuno mah tanda tangan nguingan di beber teh panggih. Di beber teh panggih. Tapi mah ngasih dorong mah. Oh di Karang Sembung di itu jauh. Kurang jauh ternyata. Harta orang Karang Sembung tuh harta. Iya, Karang Sembung. Berarti perbatasan ke Cirebon. Ren. Kalimatinya. Berarti deket ya Kalimati teh. Lewat tadi ada. Tadinya Cibiru balik ke Kalunggang. Pada Rama Kalunggang mah nya makan Cibiru. oh, Itu jadi orang itu, orang Cibiru pada katempo ka orang Indramayu teh. katempo maksudnya? Ah lewat teh cenah sok dia kain Indramayu. Dah. Percayaan teh. Lewat pasir tapi nyawanya, lewat pasir. Tapi jalan halus di situ. Oh, pusat mik. Mantap. Nah, kan dia nya ada hasil ada. Eta nama Darun nih. Aju lu. Aju lu. Setengah jam. Muternya. Nanti mangkat di rumah kan jam seberapa? Wih, ada nyantainya. Kabeh muncul itu disebutnya lo munjulan pas ditempo kadi tekan karaeun set ieu tempat paulinan tempat maling buah maling sapu leungit teh nama aduh tapi di situ sarua maksudnya loba leuweung anu digarap proyek gitu kayaknya Aya leuweung geus sarua. Pasir maksudnya pasir tiga kali ya. Oh, ini mah perkotaan sebenarnya. apa masuk asa Jatinya. miris leuweung ngalengketan gitu cai barkudang deh. Setelah keungna sasidar aja mah apalah lu muncul keungna juga kumaha. Rata eno mah. Eno mah useuh keung-keungan eno. Ka dieu tengah peuting ge caraang eno. Video teh. Berarti lila Mas. Pernah tuh tapi pernah pengalaman aneh-aneh gitu. Bising tuh tiba-tiba ya batu ngapung. Kayak di film-film angling Dharma. Berarti zaman umur kerja orang sudah zaman Simpang Merak kan kaya jauh para roek. Oh itu pada gangguan mobil. Mobil bisa balik dulu.
Kemana kirim sama mobilnya? Jauh. Waduh, nggak bisa maaf. Nungguan nepi ka Iras. Biasa Mr. Cikonya. Ayo, urang mah. Ada yuk. Jadi gitu di dia mah ya disebut teh sadayuh aing ngaran sadayuh teh salembur. Kan sedikit ngerti gitu nya keluarga di kita ngaran teh sadayuh. Blok seangkatan sadayuh. Itu di pusat. Aja. Kalau diturun ke seberang nama Subang, Selajambe, Cilebak, kalau diturun ke Jalatrang, wah hafal aing. Tapi hari mau di Karta dini. Di Karta itu di itu. Kulon. Kulon Pasung. Heeh. Gunung di mana di Pondok Indah. Nah, lamun Eka Subang ka dia lewatna. Selajambe. Jalanan ge Oh, jalana, masya Allah pokoknya mah. Jauh. Ayo kali itu teh seberangan teh Selajambe. Pokoknya perbatasan teh antara Subang, Ciamis teh deket ngan sagunung. Jalan raya dia. Aya ya jalan raya di kadang Dharma kali ke Cipasung teh muter. Nya ada aya nu ti Maleber teh Nur. Aya jangan rusak. Tembus sampai ka Subang teh. Wah, kali itu mah pedesaan pisan asli. Kamari aya dina YouTube wing gerak ngonten. Aya na YouTube jadi kamari ka Subang, ngontenan di Subang buset mang gitu mah asli. Kahiji wargana enakeun. Pek pulang. Geus video kieu ngonten, pek pulang teh dibekelan gerak. Balager Subang sampai diibaratkeun ulah poho ka dieu deui cenah. Aduh, saya. Jadi memang pelosok pisan. Aya Subang Kuningan, aya Subang Purwakarta, Bang. Subang Kuningan eta mah. Kecamatan Subang. Kecamatan Subang. Kabupaten Kuningan. Garut tuh. Garutnya di mana? Ya man disebutna Munjul. Pasir Munjul. Nya ieu. Zaman baheula mah, zamana ngarelmu kalawargi. Nah, baheula mah nu disebutkeun maca bismillah teh ngan teh saukur kana sumutna wungkul. Zaman baheula mah asup kana sumut, nerap kana otak, ngalampah kana hate, tah paribasana kitu. Zaman ayeuna mah ngan saukur nepi kana sungut. Atuh makana baheula sebut zaman sararakti teh bener. Zaman baheula mah zaman sararakti mah. Oh, bismillah ge jadi matak aya ngaran paribasa saciduh metu saucap nyata. Asik. Videonya zaman baheula memang aya mang toko di dieu ngaranna Bapak Haji Abbas. Bapak Haji Abbas buset. Ah, kalau komor lah. Bapak Haji Abbas. Padahal mah kitu kalawargi ieu teh
bahasana ku bahasa Sunda. Ngan bahasa Sundana zaman baheula mah gitunya, zaman baheula mah ku bahasa Sunda bisa jadi sakti teh da dibareuli kitu mangnya. Dibareuli disebutkeun ngamuti, disebutkeunnya mati geni, disebutkeun segala rupa puasaan tah. Puasaan maksudna dibeli lain ku duit. Dibuli ku getih, pahit getih pahang tulang teh tah eta paribahasana zaman baheula mah. Tuh. Nah, jadi mun geus tong aneh gitu zaman baheula tiba-tiba tuh kieu we palawargi bayangkeun nya Belanda datang mawas serangan senjata gitu nya. Senjata lah urang mang teu boga senjata nya Indonesia mah nya. Nya kabedil teh pae. Moal mungkin merdeka. Moal mungkin teu sakti-sakti teuing orang Indonesia. Pas gitu. Atuh Indonesia diserang sabaraha negara melimpah gitu ngan teu ieu na teh kitu sabaraha negara anu ngajajah Indonesia teh itu termasukna Belanda, Jepang, Portugal teh hayang nyandak rempah-rempahna kayak beunghar sampai ini nyebatkeun caur sejarah mah 350 tahun urang dijajah ku Belanda. Tapi emang di lembur ya sama pelosok gitu ya aya bae menurut Kita dari 5 kilo dari kita. toko zaman baheula teh aya bae nya. Kita lagi busy. Disebutkan kaulinan mana mah kana muncul iya yang ningali pemandangan teh mah beda ini di belah dia ya Pak kamu gimana Pak? Ini yo para jam kene harus aranyar kene. Iya, di mana? Duh, lain di situ teh. Purwokerto. Ke video. sampai maghrib di situ. Duit nikah mah. Dua anak dua sekolah. Di mana ya kan? Itu aja. Mau di situ. Jauh bertemu lon. Kalau itunya. Oh ngalernya. Jauh. Lalaki. Itu lah sekolah SMP berarti. Mau itu kan? Mau berapa juga? TK. Jauhnya. Jauh. Nah, jadi gitu palawargi di dieu muncul memang leuweung muncul memang tos rada rata lah gitu. Tadi tos ngobrol sareng anu proyekna anu gawe di proyekna gitu. Tuh. Video mah ketinggal itu urang tangguban parahu merenya. Tah, siga tangguban parahunya. Eta di daerah Cibingbin. Lain lain. Tah ieu tah. Tah nu ieu. Tah sakitu ti sim kuring mah palawargi hatur nuhun anu kasuhun hampura lamun aya kata anu salah atau kata anu memang kurang berkenan dalam hati. Hatur nuhun bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, salam rahayu.